Aya nu nyarios saurna teh alhamdulillah Neng prihatin dina anu video kamari nu ku abi diposting. Hai, assalamualaikum. Uhun teteh, da abi mah atos biasa hidup prihatin teh kitunya tos tia alit gitu. Tos biasa diajarkeun ku si mama sareng si bapa anu hidup prihatin bade sakola ge mangkat. Kadang abi mah tara dibekelan paling ge 1.000, kadang teu mekel mun bade mangkat sakola ge sarapan ngan ukur bala-bala wungkul, kadang uyah wungkul. Tapi nya alhamdulillah sarapan jeung uyah wungkul ge otakna mah ayaan. Janten atos nikah hidup saaya-aya ge henteu kaget abi mah. Nu penting abi mah murang kalih pokona mah. Terus bapana we. Soalna kan neangan artos kitunya. Kadang lamun ek bobo sok ngalamun gitu ya Allah cek abi teh masa pahit nu ku abi dialami kitunya nuju alit nuju kapungkur ulah nepi ka dialaman ku budak abi cek abi teh kitunya. Mudah-mudahan budak abi mah sing gampangkeun milikna bapak mana kitunya ami teu ngarasakeun kawas mamahna prihatin kitunya. Jadi sedih we aing mah. Dalam dicarioskeun mah moal rapi ti A sampai Z. Meureun aya 300 episode masalah nanti masa lalu abi nu pokokna mah bener pahit nu keur alit keneh gitu tapi da alhamdulillah ieu namanya sakieu mah kitunya alhamdulillah pisan. Singkat cerita, abi teh ieu teh nuju ngagoreng kerupuk guys. Sebelum masak teh abi ngagoreng kerupuk heula ka resep si Dede. Da teh aya cemilan, da si Dede mah resepan pisan kana kerupuk teh. Daripada meseran kapan anu lumayan hargananya mendingan meser kerupuk atahna terus digoreng. Kamari teh abi meser kerupuk sakieu teh saparapat 5.000. Kan lamun meser atahna mah terus digoreng jadi henteu seueur nya, tapi lamun meser asakna pan saalit sakantong teh 2.000, 2 kantong tos 4.000. Tapi lamun atahna mah kan jadi seueur sabaraha kali ngagoreng kitu nya teh aya sesa keneh. Ku abi bade didamel seblak tapi duka irah ngadamel namanya. Oh uhun dinten ayeuna teh abi bade masak eta teh goreng tempe sareng oncom we. Tadi teh tempena abi meser eta 3.000 terus oncomna we 1.000. Tah ieu ge kerupukna tos beres kenging sabaskom tuh pan jadi seueur nya. Si Dede mah sakieu teh meureun sakeremel aya sapoeun meunah hayang nganyem-nyem kana kerupuk resep pisan. Ku abi ge sok di eta sok dicarioskeun Dede cek abi teh bisi batuk ngamawana kerupuk. Ndak apa cenah ndak apa teh enggak apa-apa cenah kitu da. Kakarana beda ajar nyarios kitunya. Tadi dia teh tempe tos asak lanjut tapi bade numis bumbu gitu kanggo si oncomna. Ieu teh niatna mah bade didamel oncom naon. Tumis oncom lah pokona mah tingalikeun we nya nepi ka beres. Si bawangna tos beres mah tos beres tos asak melebetkeun cengek. Nah tadinya tos terus si oncomna tong hila pasihan we sesening kitunya. Sesening nama seperti biasa gitunya penyedap rasa terus pecin uyah gula bodas terus ku abi tadi di anggoan ku saos tiram sareng kecap we. Abi teh ieu teh ningali resep dina TikTok anu FYP makana cek abi teh bade nyobaan tapi ternyata dipasak ieu teh enak sih ya guys beneran. Cuman bedana itu mah teh ditambahan kacambas sareng daun bawang ku abi mah ditambahan ya ku toge kitunya sareng daun bawang. Ieu mah resepnya li rada teh dina nu lewat mah teu kieu cek abi teh. Tadi dege tos asak pasakan abi teh tos diangkat we si oncomna. Tapi dina anu beranda nu liwat mah ngangge bawang bombay guys. Abi mah henteu. Da bade meser tadi teh cenah saurna hiji 5.000 lah henteu janten we atos cek abi teh. Da artosna teh kirang. Tadi dia tos asak we tumis oncom campur toge sareng goreng tempe we. Hayu cong emam. Abi bade ngahuapan si Dede heula duka hoyongan ku henteu tempe.